Patandang salajengna nomor tandang 7 baris maoskeun sajak nu judulna Jante Arkidam. Kapatandang sumangga dihaturanan. Jante Arkidam Ayib Rosidi. Panona berem sikisaga leungeunna seukeut kalancip gobang diplasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam dipeting angkep kumendung Jante Raja Alam Petang matak aji panarawangan manjing kaliang sesoroting sinar cariji besi pak gade milai kuramona dipeting ngadalingding wangi Jante Raja dina Tayuban ngagagak seri ngipingan ronggeng mantri polisi kalian kadio pantingkan kartu pantingkan dadu wadana ulah nundutan didinya urang ngibing jeung kula Jante Arkidam silih tetep wadana jeung mantri polisi Jante Arkidam kabongkar pak gade peting tadi ayeuna mah kalangan dinu Tayuban nya kaula Jante Arkidam sing saha nu wani maju rek ditigas leungeun kula kalancip pedang hep-hep sapang lalajuan tetep ka Jante nu matana ngembang wera kunaon daretep ka kula teruskeun ngibing peuting nyerelek beak rame deui kalangan rame deui pangaduan Jante masih ngibing nyelempang salendang yuk arak sloki kesalapan likur waktu berang datang Jante gak koler diburu menteri polisi Jante Arkidam Nusa Kambangan ngagisi kayang sidi Jante mencrong mantri polisi mantri tindakan andika lewa bikang ngabokong jalma keur tibra Arkidam ditaliku leungeunna wasorot matana ngentab seuneung samene beak poe kahiji Jante minggat nitih cahaya keluar di panjara samemeh cunduk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan nyawaan saha nu jago nuntut bela datang pun kaulah garing
Simpalan tina jante arkit.